Kenalkan, nama saya Adang Bendo dari grup Lawak Balakatekok. Pimpinan Bapak Atrok Kotok Bongkok, asuhan ini ikok ti Pasir Belekok. Pada melan sadidinten ngaleketek ibu bapak supaya ngabere ketek. Upami di rorompok abdi ngaleketek pun bojo supaya ngabere oketek. Kulantaran tadi geus kabahas ku teh popon. Lawak si Murwakanti, nya abdi ge bade Murwakanti we. Nami pamajikan abdi cenok. Tadi nama nya pewet nya dekok. Tapi alhamdulillah ayeuna denok montok. Tilas pepotongan Kang Odok. Nya anjeunna teh dagang karedok. 1000 samangkok. Da dicampuran ping-ping hayam Bangkok. Boga budak lanus luncat, buukna rancung, tarangna herang, panonna dekok. Ngan wayahna kudu dicekok. Kedah enga dilanongan ku belum batok, gantelan tali androk. Bujal badulu suku pacer bujur tepos matak helok mun dilongok. Beteng buncir mani herang kasakit tepati orok. Montong cekcok, bisin cek macok, kolorna coplok ku mineng ting cecewok. Budak cacingan mineng guak-guak mendahar hayang deng anak cingok. Pelawak jadi usaha oge. Alhamdulillah abdi gaduh bumi, gaduh sawah, gaduh kebon kanonaonna tina pelawak. Dibayar ku patopik teh alhamdulillah 2 kata 3 kata ge alhamdulillah aya jutana. Malahan itu teh patopik anu ku patopik itu teh marukana abdi teh boga tanah boga mungkin ladang setan teh muhun. Naon cenah disebut ladang setan peda ngasetkeun tina setan abdi dibere artos tina setan dibelikeun kana tanah. Apet teh ayeuna teh alhamdulillah penghunina teh jigana hantu jurig mah jeung zombie aya we dina sadayana. Alhamdulillah aduh si mohon. Berita penting. Telah hilang seorang anak berumur 70 tahun memakai baju besi bertopi wajah dan bersepatu kuda. Ciri-ciri di atas hidung ada berak ayam dan ada tai lalat sebesar comok. Saya mohon bantuan apabila Anda menemukan orang itu agar supaya dibiarkan saja karena beracun. Di Cicomrek, Desa Berowek, Kecamatan Padamewek ada kejadian tukang lotek dicekek ku tukang samara cobek gara-gara saling leketek ngadudutan bulu memang getek. Rudi Hartono juara bulu tangkis sedunia kemarin sore di lapangan Senayan Jakarta telah menghimbau para muda-mudi siswa-siswi generasi olahraga bulu tangkis. Beliau mengatakan janganlah bulu tangkis ini menjadi bulu kumut. Telah terjadi tabrakan maut antara tukang ceno dengan tukang perabot dapur. Tabrakan ini telah memakan korban 3 buah gelas tewas, 4 keler luka berat. Para korban telah diangkut ke rumah sakit rongsokan. Kamali aya ambulan dikejar-kejar yang berwajib karena melanggar pelaturan, mayitna nangkod di tukang. Di Kota Madia ada setum tiguling karena kacugak ku cucuk peda. Ibu-ibu, bapak-bapak, sahur pendidik di pendidikan, sekolah KS. Nah, muhun enjing sore atanapi dina dinten Minggu murang kali sakora sadayana pre. Ibu-ibu kanggo PKK. Ayeuna seueur remetuk tiasa ngagunakeun ku batu ABC tilas. Sarana ibu-ibu batu baterai dikumpulkeun upay mah aya reungit entep kana sirah budak nya di baledogan. Sampurasun nya tangkosna rampes. Kantong kosong nya kempes. Budak ogo nya ngenges. Cerik wae nya berwes. Botol letik peles. Wadah limun pentes. Tuh. Warung mawerang turaes. Ngompol wae wewes. Piluy cerik wae berwes. Ngolor wae hees. Malahan mah anu disebutna oge capetang disebutna oces. Loba gaya disebutna naon? Cing. Ceples. Nah, gitu. Nu mawi ayeuna mah wayahna upami lurah disebutna Pak Kades. Kagok Murwakanti gitu. Pak Kades. Upami urang nolak mutlak disebutna protes. Upami urang si dicakar yang pamajikan disebutna siri renges. Eces temres tu dan ya. Hadirin sekalian, saya nama Adang Bendo
Alamat di Kampung Cisero, Desa Blokotono, Kecamatan ini kata Braksado.